Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Halaman 17. Wa lam sareng kudu nganyahokeun anjeun annahu sanyana kalakuan jeung tingkah eta la yasilu moal bisa tepi sa ahadun hiji jalma ilal hadrati kadat Allah al ilahiyati anu bangsa pangeran ila bihi angin ku itu zikir ay bi dzikri. Ya ulama thariqah ngadawuhkeun bahwa sakumaha urang totoro jahat urangnya ngejat hayang nepi ka wusul ka Allah moal mungkin terkecuali ayana bisa wusul ka Allah teh ku cara zikir. Jadi heula zikir. Hari gitu maca sholawat lain zikir. Zikir kapan kasauran sapalihna para ulama jalma moal mungkin bisa wusul ka Allah ku ayana pun teu make wasilah sholawat ka Kanjeng Nabi. Sholawat ge zikir. Ya leres sholawat ge zikir eta teh. Tuh nya. Teu cenah urang mah teu ku zikir ku sholawat, justru sholawat ge zikir eta teh. Ulah disangka lain zikir sholawat. Nu penting anu ngingetkeun kadat Allah eta zikir disebutna. Qala ngadawu sa Sayyidi Abu Madyan Atalim Sani rahimahullahu taala. Amin. Man sing sa jalma damat anu langgeng naon azkaruhu dikir-dikirna si iman sopat maka bersih naon asroruhu rahasia-rahasia si iman. Awas ya kasauran ieu kasauran sapalina ulama nyaeta Abu Madyan. Jalma anu ngalanggengkeun dzikir ka Allah, jalma anu langgeng dzikirna istiqomah sapoe sawaktu salat la ilaha illallah 33 kali geuning biasa. Jadi lamun jalma ngadawamkeun dzikirna bada salat 33 kalinya nya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus ngadawamkeun sopat asroruh bisa dijamin eta jalma teh asrorna bakal bersih rahasia-rahasiana dibalik eta jalma bisa dibersihkeun ku Allah. Waman sing jalma sopat nu bersih naon asroruhu sir-sirna itu si jalma anu disumputkeun ku Allah rahasia-rahasia jalma kana kabuktosan fi hadratillahi taala di hadroh Allah taala fi kirorihi dina katetepana. Jadi kieu lamun si jalma geus bisa ngadawamkeun dzikir ka Allah maka sir-sirna eta si jalma bakal bersih. Lamun sapertikeun kitu maka boga kedudukan di payunan dat Allah. Kayak geus bersih we jalma. Kan jalma nu boga kedudukan di dat Allah teh lain jalma nu bersih bae tina dosa, da jalma mah teu leupas tina dosa. Tapi jalma nu boga dosa sawarehna ngan eta dosa dibersihkeun ku Allah ku sabab dawamna eta jalma dzikir ka Allah. Ya Allah ya Rabbana. Mata kula lepas kerdagang urang ya Allah ya Allah ya Allah terus dzikir. Ulangan saukur nempo nu geulis subhanallah subhanallah kitu meh. Astagfirullahaladzim terus gitu. Wa idahu dzalika sareng ari penjelasana itu Syekh Madyan eta annal haqqo sanyana dat Allah taala eta la yataqarrabu henteu ngadeukeutkeun Allah teh ila hadratihi kadatna Allah ilaman angin kajalma istahya anu isin si iman min huti Allah haqqul haya kalawan sabener-benerna isin. Jadi kitu tah Allah henteu moal mungkin ngadeukeutkeun hiji jalma kadat Allah terkecuali eta jalma ngabogaan rasa era nu bener-bener era. Kan kamari geuning dipengker anu parantos silap deui teh ya. Jalma nu era ka Allah teh lain ku ngucapkeun eta jalma teh era bener-bener era, tapi jalma anu ka bener-bener era ka Allah mah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Jadi jalma nu bisa ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan larangan Allah maka eta jalma nu bener-bener disebut jalma anu era gitu. Wala yasihu sareng teu sah li ahadin ka hiji jalma naon ayastahyiya yen tadi disebut era si jalma teh kadalika seperti hakol haya illa in hasola angin lamun hasil lahu ka itu si jalma naon al kasfu terbuka warabul hijabi sareng dibuka hijab.
Mual mungkin bisa jalma ngarasa eta jalma jadi jalma era nu sabener-benerna era lamun ku Allah teu dibuka hijab. Teu dibuka hijab antara ayeuna nyaho kana hak jeung kana kewajiban. Antara nyaho anu wajib jeung mana anu haram. Jeung anu ulah antara ieu teh parentah jeung ieu teh larangan. Eta bisa nyaho kitu teh ayana dibuka hijab ku Allah. Leuletikan ieu leuletikan. Leuletikan urang teh nyaho bahwa salat teh bahwa salat teh mangrupakeun hiji kewajiban. Tuluy dilaksanakeun ku urang. Eta geus jadi kewajiban dilaksanakeun ku urang, maka eta ngalaksanakeunna urang kana urusan salat berarti eta hijab geus dibuka ku Allah. Geus dibuka. Sabab naon? Geus dina hate urang ngarasa bahwa salat teh wajib. Lamun urang teu ngalaksanakeun, duh izin ka Allah nu parinna nikmat ka urang. Tah eta teh sal saji leutikan. Komo ke kaditu nama nu bener-bener era teh era mun teh mah hate urang teh eling ka Allah. Era dina nalika Allah maparinna nikmat ka urang heg teu disukuran. Matak terus alhamdulillah alhamdulillah kadituna Allah 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 terus gitu. Wala yasiwu sareng teu salau ka itu jalma non al-kasfu terbuka warapul hijabi sareng leungitna hijab illa bimulazimati dzikri angingku ngalanggengkeun dzikir keukeuh moal mungkin ayeuna bisa dibuka hijab antara manusia jeung Allah lamun eta jalma henteu ngadawamkeun kana dzikir. Naon we urang mah ayeuna dawamkeun la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah insyaallah terus urang teh zikir emut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah 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 terus we gitu. Wahada ari ieu mulazimati dzikri eta torikun hiji jalan yasilu anu bisa tepi bihaku ieu mulazamati dzikri sah al muridu murid bisuratin ku secara gancang. Cius langsung euy bisa nepi kadat Allah ku istiqomahna urang dzikir maka Allah ngalungsurkeun kana karomah. Istiqomah dina dzikir eta mangrupakeun karomah gancang nepina euy wal muradu dikarepkeun bi hadratillahi taala ku hadroh Allah taala min haitsu utliqat tina sakira-kira haitsu utliqat sakira-kira diucapkeun ta hadroh Allah pilisanil qaumi dina lisan kaum eta suhudul abdi nyaksiana hamba. Jadi nu dimaksud hadroh Allah sok aya bahasa hadroh Allah ila hadratin nabiyil mustofa tah maksudna hadroh teh diucapkeun dina lisan kaum teh eta jadi panyaksi hiji hamba jadi panyaksi hiji jalma jadi panyaksi hiji jalma di payunan Allah di payunan Kanjeng Nabi anahu sanyana eta jalma abdun baena eta baena yadayillahi taala tetep di payunan Allah pamadama maka selama langgeng naon hadihi mas hadihi ieu hadroh eta mashaduhu jadi panyaksi itu si abdun bahwa maka si abdun eta fi hadratillahi taala din hadroh Allah. Jadi ayana bahasa hadratillah nu diucapkeun ku kaum dina lisan kaum eta teh jadi panyaksi hiji hamba bahwa eta hamba teh boga kedudukan di payunan dat Allah bahwa eta jalma teh boga kedudukan di payunan Kangjeng Nabi gitu tadi. Tapi salagi panyaksi eta atawa jalan wusul ka Allah ka Kanjeng Nabi masih dilakonan ku eta jalma dzikir sholawat bahwa fi hadratillah maka eta jalma boga kedudukan di payunan Gusti Allah kitu. Lepas we urang teh paidah hujiba di mana di halangan si abdun an hadhil mashhud mashhadnya ku ieu panyaksi faqad kharaja maka kaluar si abdun teh min hatina ieu hadroh paham. Jadi kieu lamun ayeuna urang nepi ka leupas nepi ka geus hoream cicing deui dzikir geus males deui ayeuna urang ngaji geus males deui maca salat kahade eta berarti dihijab antara urang jeung Allah sehingga urang digeser kedudukan di payunan Allah. Kaya-kaya di payunan Allah teh eueuh urang. Sabab naon? Geus leupas tina mulazimati dzikri. Deuh ya Allah ya Rabbana. Mata kahadaya.
Lamun ayeuna urang kabiasaan sapoe maca dikir teh euy, biasana bada salat 33 kali atawa sapul salat teh 88 bahkan 100 tuluy sapoe henteu kahade kudu aya rasa sieun eta teh bisa jadi urang aya penggeseran di payeuneun dat Allah kusabab Allah maparinan hijab ku pohonna dikir ka Allah. Tuh. Ya Allah. Terangkan cerita Harun Ar-Rasyid anu disumpingan ayeuna ku jalma nu loba hutang nu jadi rakyatna anu nyampikeun gaduh salam naon maparinan salam ti Kangjeng Nabi ka Harun Ar-Rasyid kusabab naon sapeuting eta Kang eta Harun Ar-Rasyid teh poho ku urusan rakyatna nepi ka teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi ka jalma eta pengusaha nu boga hutang sumping. Gusti abdi mayun ka Gusti teh nu janten raja. Abdi teh nyandak pesan ti Kangjeng Nabi, abdi piwarang nagih ka Gusti. Kayak nagih naon? Da kuring mah teu boga hutang. Abdi nu boga hutang. Hutang abdi teh gedena luar biasa, da perusahaan abdi bangkrut. Terus naha make nagih? Abdi nagih ka Gusti kusabab dipaparinan da pituduh ku Kangjeng Nabi piwarang ka Gusti. Cenah Gusti dina poe eta peuting eta teu maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Jadi wayana bejakeun keur panebusna jeung moal bisa katebus gantian tah karugian anjeun dina nalika usaha. Akhirna nangis Harun Ar-Rasyid teh digentosan. Digentosan eta hutangna dipangmayarkeun kusabab naon nalangsa Kanjeng Rasul nepi ka sapertikeun kitu. Berarti otomatis aya penggeseran di payeuneun Kanjeng Rasul ka Harun Ar-Rasyid teh kusabab poho sapeuting teu maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Beuh. Ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan mah urang sering maos sholawat, dikir ka Allah sehingga urang sadayana kun khairon nas, kun indallah khairon nas. Urang jadi di payeuneun Allah teh jadi manusia nu paling luar biasa. Urang istiqomah daek ngaji geuy urang teh luar biasa di payeuneun Allah. Mudah-mudahan bae sapertikeun kitu. Mudah-mudahan urang tiasa istiqomah terus dikir ka Allah. Wallahu a'lam bishawab.